Nah, barudak atuh wayak kieu can nyamper keneh geus beurang. Marada ngelaget aing geus meunang hancam aya. Heng, Mang naik sebuah kumaha? Kayak jasa gede perut penyet kieu, Mang. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun ka seni. Dut, adut. Gerah hudang geus beurang. Mare ka sawah gerah hudang buru. Mang geus beurang can. Pan emak teh tadi gogorowokan dut. Meni hese pisan hudang. Ayo baru dak kabarana. Subuh keneh ge geus baralik barudak mah. Pan rek garah we. Dut, ayeuna Mang Ajon eta gawe di belah mana? Di tonggo, Mak. Nah, barudak atuh wayak kieu can nyamper keneh geus beurang. Ah, apa baru dak ini nesok sakahayang. Sok-sok atuh maneh geura disalin baju. Eueur ya ge, Mak. Rek dahar heula moal. Amun erek emarek masakan heula daeuna. Jauh atuh mah da Mang Ajo mah nganturanna pasti beurang. Heeh atuh. Emarek masakan heula.
ya akel sanguna marek barang asakan heula. Mah kajian terek dahar kudu barang gawe heula. Pan adi manehna eueuh atuh Dut, biasana gitaran nitah ka maneh ieu. Sok atuh kadiekeun heula uang akel ku abi lah. Mari eta tempek dikumahakeun. Rek digoreng Dut, rek ditipungan. Mah kalila-lila tuh. Pan atuh ieu lebar Dut, aya tipung saeutik. Mah eta si Neneng rek balik iraha cenah. Ari sugan eta maneh nu nganterkeunana, rek kumaha si Neneng? Da ka abi mah teu ngomong nanaon si Neneng mah. Heeh, komo ka emak tuh. Mah menililasan kurang goreng teh. Maneh masuk ngagampangkeun nanaon teh Sadut. Atuh da menilasan mama barang asakan teh. Puguh da indung teh nguruskeun wae dahareun. Subuh-subuh indung mah geus gegero geus sapu. Maneh ngan ngagoler. Mama sok teuing kana nanaon teh. Atuh da maneh mah teu nyaho karipuh indung sok ngababarikeun. Setengah garing apa setengah matang? Berek ini teh gawe geus beurang. Heeh, Jik. Gawe gitu. Mana we kudu bisa datang. Naon telepon. Apa coba? Tuh, Cin, disadut karek ka dieu, Cin. Oh, si kehead gawe teh berang-berang teh. Kawat bebal ka dieu. Ari maneh mani berang-berang teh kehead gawe teh. Kurang kaberangan ngadagoan kejo heula tadi teh. Atuh pan kayak gede antaran iya tuh sadut teh nangguan kejo sih teh. Galuat tadi ya berang. Buru menang hanca apa mah aja mah goreng adat sih teh. Sadut, nasi mau korek badak gak pernah temu pakarang nah kemana? Kan urang mah ngakutan run tanah hungkul Cin. Lah, sia unggal kayak culak colek kungkul. Wah, nu penting mah anggur ya tuh Cin.
Duh Cin, can aya nganturan Mang Ajo aing geus seueur ya. Sia kakarek oge culak solek geus hayang ngarep-ngarep kejo sia mah sok-sok gawe heula. Urang puguh teu sasarap heula di mah Cin jadi seueur aing ya. Da Mang Ajo ge moal da ieu keur denge ka dieu deui. Tuh tuan teh barudak teu tulus gawe tapi araya euy. Barudak nu sareueul maraneh. Oh, geuning Mang Ajo geus ka dieu. Tuh, wi, Cin, Mang Ajo geus datang. Geul teu we nunungan senteran we euy. Mana Cin euy? Tuh aya uang menang heula ya we. Ya maradang heula ge aing geus menang hancam ya. Oh, tuh Mang tuh si Kowi geus teu kuateun seueuh. Ek di marana maneh maradangna? Nah di dinya we tuh Mang lah. Oh iya tuh di dieu we tah nya dalana sok dahar. Sok Mang. Mang, geus we teh uang di ditu tuh dina batu Mang mere ngarenaheun Mang. Oh kumaha maraneh we tuh ieu nam bawa ya, bawa. Wi, dahar lawang di ditu deket batu. Ya nama tuh nama aing geus seueur ya yuk. Nah, ieu ada nomorna euy ya daharna ieu. Di ditu lah di nu ieu di mah panas tempo tuh. Nyatu lagi kumaha panas heuh. Sia meuni rarewel erek madang-madang wae meuni ayo ongkrah inggri ka ditu ka dieu. Panas mang aing mah teu kuat tempo tuh. Panas mang aing teu kuat di dieu mah tuh meuni di nu ieu tuh di ditu. Oh nama tuh nam kali itu nam. Ah, Cin, di dia merenang ya tuh mah. Sok atuh lah ieu. Yuh, ieu ngeunaheun di dia mah. Uang bu. Mang Ajo, eta masih gak telepon urang. Gua aing poho mawa cai dut eta oge nginjem ti dapur indung maneh dia bali lewat. Pohara Mang Ajo, mau kejo teu mau caina tuh. Mang, dia geus ditimbalan kieu ya. Heeh, menang idi maneh eta teh tadi ti subuh-subuh ngasakan. Duh, idan aing daging Mang euy. Pete peda bontung ya mah. Atuh we batak merah ngedahar jeung nu kitu mah. Garoblok pisan sia teu narimakeun kehet, diparabna ku aing. Angger keneh we ngaromong. Aya naon sia meni rame? Iya, Cin, sebentar aing mah daging, pake dibuka atas si buntung, Cin. Lah, mang narimakeun we atuh nu aya sia teh. Heng, Mang naik sabeuh kumaha? Kejo sagede perep monyet kieu, Mang. Nah kudu kumaha ari dia, ari dibere gede-gede, tara dibareakeun. Aing menimbal aing laleutik kitu disebut di mana mimiti dia masuk tara narimakeun, ari dibere gede-gede, tara dibareakeun. Ari dibere leutik, kalah dipoyok. Nah kudu kumaha aing mere kejo ka saria. Ari amang na moal dahar, Mang. Sok sing kasareubeuh maneh dalahar. Rek seueuh kumaha mang ieu sangun ge sagede peureuk monyet kieu duh. Nyokot deui aing ke sia kurang mah cang sakitu.
barudak kang geus we eta pagaweannya urang mah erek ngamandian heula domba itu can dimandian. Ojek memang lah. Iya nah teu mau amis na mangajot teh ieu teh. Teh cau we atuh. Indeuleun mah cau naon ieu. Aduh atuh ieu mah parab cangkuri leung deuleu cin. Dasar Mang Ajo atuh we sok sapanggihna nyuguhan teh. Atuh da ai parab jog-jog nah. Asa nyeri beuteung aing hakan teh. Nah, atuh eta kalaka di dahar ku maneh tuh. Atuh tambah sebal we dut aing teh mah daripada eueuhna naon atuh udah geus nyatu teh yang nu amisna meureun. Aduh, wi ai Mang Ajo teh ninggalan ududna. Aya ieu di urang sabungkus tiluanan. Aduh, syukur atuh aing hayang udud ya. We, leureuhna wang di masih sadut tuh erek. Lah ieu teh didinya lah dari jalan Lampung Ciku ya. Atuh cicing we di mah urang lah pagawean geus ada geus ieu. Siapa teh sadut yap? Dut, aya hakanan nu di mah maneh dut. Panci keneh teh maneh teh geus dahar jeung urang manya eueuh kaseubeul. Kapan ke mah lapar deui dut atuh aya gayam-gayameun atuh. Tiup sia ya we kana barang hakan yap tukang kapipir teh ditu. Ya teh kon mah maneh ya. Duh, ari indung urang ka mana? Ayeuna ngelut jelema eueuh. Terus indit ka sawah mereundut indung maneh mah. Heeh, meureun euy.